Di mana atuh eta ilmu tah balikeun kana awak ibu entong jauh nu dijugjug entong neang anu anggang tong nyeduh ka langit lamokot kana beungeut komo lamun ngajul bentang ku asibung da sidik moal nepina korehkeun na awak ibu ge aya ilmu rambut halis kumis jangot bulu dada teh eta teh ilmu ti Allah mana bukti rambut manyangan tapi halis teu manyangan berarti Allah teh ngajadikeun jeung miara matak ibu entong so ieuhkeun da ku Allah geus dipiara ieu mah halis alus krok ganti ku patlot balik pengajian riweuh jeung salaki leungit hiji bulu panon geus alus kieu make jeung disambung panganten alus teh da sapoe coba ibu mau motor bulu panon panjang ngageber atuh matak tong sok ngarerepot diri hirup geus we tarimakeun ti Allah taala teh heeh tuh heeh